kacaritakeun dua pati sakembaran Pati Purawesi jeung Puragading. Sajana ka pasamoan bawana hayam sahiji patepung di alun-alun jeung Ciyung Wanara. Kamana paman maningalut duaan? Nah maneh wani-wani nyebutkeun ka aing paman. Kapan aing teh pepati? Disebut sia teu daek disebut paman teu mungul. Nah maneh anak saha? Anak bapak, Bapak maneh teh saha? salaki indung. Indung maneh teh saha? Kapan pamajikan bapak? Tih duaan saeureurian ngadenge omongan Ciyung Wanara bari tuluy ngadeuketan nuker galek hayam. Kemana-mana yang mau hayam mana alut-alut teuing turunan ti kasih sayangna. Asal tina indung bapak jagona, asal tina endog. Atuh da geus puguh mupatapna cik milikan. Geus tinggal buntutna. Abong-abong. Sia abong-abong sia mah. Songong. Ayo urang adokeun wae hayamna. Ayo. Pati ngajak ngadu hayam bari ngencarkeun hayamna tina kisah Ciyung Wanara oge ngalepaskeun hayamna ger bae diadu kacaritakeun hayam pati nu eleh. Eta dua pati teh ngambek Ciyung Wanara ngaleungit ninggalkeun tempat eta. Ai tewas hayam urang paeh budak leungit. Keun wae taksiran anak siluman. Kamana uwa? Ka Paseban milu ka uwa. Bung teu wau. Teum teu wau jeung kuring. Teu wau da kakara kapanggi. Lengser ngaleos indit ka Paseban dituturkeun ku Ciyung Wanara kacaritakeun geus nepi ka Paseban. Asep di mana? Kapan kuing ti padusunan wa anu ngaranna Ciyung Wanara. Putrana Nini Balangan Terang sareng atina Balangan Terang. Syukur teuing juragan. Ku uwa geus kaharti. Ayo ieu mah saha Ai Asep di mah Paseban. ari nu sukuna opat watana loba naon? Kursi gading tabu inten. Paranti naon? Paranti linggi raja. Kumaha lamun kuring dicalikan? Ulah bisi neraka. Ciyung Wanara teu ngagugu kana pahayaman lengser. Gek wae Ciyung Wanara diuk dina kursi, tapi kursi nu didiukan teh remuk lantaran teu kautkeun nu awak Ciyung Wanara nu berat lengser reuwaseun. Ciyung Wanara kalah ka seuseurean mani ngagak-gak. Tuh agan tiwas urang teh tangkep cilaka. Disisel punuk hubungan. Paranti naon? Ranjang kaki ya kulit make film raja. Ciyung Wanara tuluy naek kana ranjang katil, tapi ayeuna mah ku lengser teu dicarekan. Kacaturkeun Ciyung Wanara jeung lengser geus aya di pasamoan payuneun Batu Galuh. Ieu hayam teh gimana asalna? Suhun pariksa Gusti ari hayam abdi turunan tina sayangna indung bikang bapak jago endog satahun sahiji sayangna kudu kaganan. Palingan hayam teh bet halus. Sabot kitu Dewi pangrenyep kaharewos ka lengser. Lengser sok ingat ka bantagan nibrung pasana keur waktu babar kakaya. Ari ayeuna nu geus dipiceun datang deui ka payunan ratu. Ari aing teh kalangkung sieun. Entong sieun sabab ieu boga ibu ayeuna mah gerak keur gamparan. Mangke lengser lain dipikirkeun heula. Ratu sasauran ka Ciyung Wanara. Abdi mah
tengah bantuan tumpang ngan sinaga rek numpangkan umur. Adet ari tega mah kana unggul pilawaneunana nyaeta ti aing naga sabeula. Sumangga ulah pon berang peuting ge saja ngiringan. Hayu ga pek mangkalangan bobo tongna pati dua. Hayam diadukeun itu teuning ieu ledung wani sarua daekan hayam teh prak bae abar silih pacok ku pamatuk silintik ku jangjangna silih peupeuh ku sukuna hayam sarua bedasna lila-lila hayam ciung wanara kadese hayam teh pek kapaehan hayam teh dibanjur tuluy hayam diadukeun deui keur kitu datang naga wiru ti Gunung Padang nyurup ka hayam ciung wanara. Akhirna hayam ciung wanara bisa ngalelekeun hayam Arya bangga. Kamana paman? Kacaritakeun dua patih